karasa geuning eta bejakeun ka bapa maneh ulah nepi ka kicu teh dumeh murah daging keceleng. Hah? Heuh nyeta naha atuh aya nu boga dosana bapa uing aya uing anakna anu kieu. Tah. Kapan sekolot baheula aya paribasa wong tua gawe wiwitan wong akeh pada kelingan. Wong Salah eta teh salah. Hege kula Di perjalanan ieu hayang kana rumpul euy. hege Lain-lain bagja diri bagja dengan wakil lurah teret segala tuy. Bisa nu datang di pengkolan itu. Oh, batak awaskeun. Bisi ngurunyung ti ditu tuh ti kulon. Wayahna drum tadi dinyata drum di dinyata. Jajarkeun. Ngara eces. Bisi bisa nu datang ti bulan ditu, ti bulan ditu. Nu biasa naman bulan ditu tuh. Ai kitu mah kapager ku drum. Heeh. Alah. Aing nempo ka hareup teh kapati ka deuleu. Kudu kieu nempo teh. Amun kagigir. Karajen teh bisa nuduh ka itu. Mun kagigir eces. Ai salam kalimat bangun lami tetap sok asa Diri masing kareuti Masihmu merangi mati Kadek kajo Salira kedang dijari Mangga urang sasarengan Majeng ke seni kagung Keseni keturunan Sok belah ditu ngajaga saware. Hege. Kula hege. Saya tengandung perlambang Manusia nukuman
Tumuang ayak karingrang lungkak linggih Nyarita lunak semu Nyarita semu era di kampungku sejabel Di kampungku sejak bela kemana Mana-mana oke abdi ngiri Abdi mah sudah ngiring sanajan dia Yang cocopet ke ngiring Una bareng ingkang raka ingkang raka bertungkara Denawa samya pada merbayaksa bisa tengahin marga bagja euy kieu terong mana kawin yang nyebut teh naon Udah eta we cucungik maneh jiga terong. Hah? Kawas terong anu kieu mah. Heuh keunai ada jadi na uing mah. Gara-gara uing teh dagang teh nomor mah heula. Nepi ka kieu ye. Heeh. Maneh dosa teh naon teh nepi ka kitu? Ai cenah mah. Bapak uing teh baheula tukang bakso ngan dagingna sok dicampur jeung daging babi. Oh, jadi gitu. Paingan. Heuh teh ulah. Haram, teteh. Mayoritas di negara urang teh pan agama Islam. Daging babi. Ajen kumaneh. Eta teh secara teu langsung maneh teh ngaheureukeun agama teh. Ngalanggar aturan nah moal aya mamala di dunya ditewak deuleu. Komong ke di akhirat. Karasa geuning eta bejakeun ka bapa maneh ulah nepi ka kitu teh dumeh murah daging keceleng. Hah? Heuh nyata
Nah acuh aing nu boga dosana Bapak uing anakna anu kieu tah kapan sikolot baheula aya paribasa wong tua gawe wiwitan wong akeh pada kelingan Wong nom. salah eta teh salah nu anom ayo poho aing wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni jadi sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak insu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan apaan meureun maneh boga irung kitu teh tungara Hana caraka da pasti pagawean